Jadi awal-awal aya hiji jalmi nitipkeun atanapi tegas nama nyaeta cek urang cek kasarna mihapekeun hiji barang atanapi hiji artos mangrupikeun kapungkur mah nyaeta real di ramah kitu buka sabaraha real nya dititipkeun eta jalmi anu terpercaya ya 10 real telepat kitu nya. Tah carios nama gitu titipkeun didinya teh aya paribasa naon nyaeta nyimpen aya paribasa naon geuning eta mah nyimpen poho we kitu nya. Tah kacarioskeun ka pohokeun kitu nya. Ari ternyata pas eut kapungkur teh kapan dititipkeun nyaeta mangrupikeun real kaeta di jalmi teh ari ternyata eta jalmi teh dibeunceun teh tos teu aya. Tah kumaha carana eta barang supaya kapimilih ku eta si jalma teh nya anjeunna sumpi ka para alim ulama ka para kiai cek eta para alim ulama dan para kiai anjeun kedah ayeuna nasumpi ka hiji jurang anu ternyata nyaeta eta jurang teh disebatna jurang barhut. Ari jurang barhut teh sumutna neraka jahanam. Tah cek eta para alim ulama ka eta jalmi teh ngawuruhanana tah ku anjeun gero eta jalmi anu dititipan teh nya cariosna mah digero we dina eta jurang barhut teh cek eta jalmi he di anu ieu kaula teh anu ti payu nitipkeun mangrupikeun nyaeta barang. Tah eta barang teh kitu-kitu aya. Tah kitunya didinya ngawal aya cenah barang. Ya disimpen dina halakeun kasur. Teu dibancang kuring teh. Henteu ayeuna istilahna teh digasar kitu. Disimpen we aya. Togi we tarosul sakula warga. Sakula wargi sim kuring na kitu.